Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh. Tapi sanggeus aya kana genep poena pakaian mimiti dekil. Beungeut kalotor balas ka poe unggal poe. Langka mandi dahar teu puguh aturanana. Ibadah oge coreleng, kadang-kadang ngalaksanakeun ibadah, kadang-kadang teu kaburu. Atuh sangsara deui bae Mang Dasma jeung si Bujil teh. Kocap dina hiji mangsa. Duanana tarepi ka alun-alun ting koloyong teu kuateun ku panas. Mana beuteung lapar awak lungse ti koro asa garing teu kuat ku hayang nginum. Jil. Lah, Mang mah cape urang eureun heula nya. Tuh aya anu yuh tuh. Cek Mang Dasma bari nunjuk ka pojok alun-alun anu yuh ku tetangkalan. Nya Mang, kuring teu kuat ku cape ye dampa suku meuni geus linu. Silah we lieur, aduh. Terus duanana ting koloyong kanu yuh. Gek diuk dina temok karasa tiis manis seger. Angin leutik ngahiliwir Mang Dasma jeung si Bujil ngabaheuhai. Ngararasakeun kacape anu pohara. Nya lila-lila mah rada seger deui awakna teh, tapi beuteung mah teu beunang dibebenyokeun. Anger we lapar. Komo nenyo nu dagang roti, peujit beuki meuririt. Nenyo nu dagang kupat tahu, kalah kabeuki ku kurubukan. Mang, alah, kuring mah geus teu kuat jeung hidar geus meh saminggu bari jeung taya hasilna. Kumaha lamun urang balik we yuk. Mangge nya eta boga pikiran kitu Jil. Da heueuh asa teu aya gunana ieu teh. Bandung teh lega Jil. Buktina batur anu sakitu lobana teh eueuh nu kapanggih. Mun Mamang satuju, ulah isuk ulah pageto Mang lah. Da eueuh tungguan atuh urang ayeuna we balik ieu ah. Bener atuh Jil, kota lain pitempateun urang. Kitu ku kieu ge mending di lemur nya hayu atuh ari kitu mah. Tapi Mang Dasma teu kebat nyaritana manehna kakara sadar yen geus teu boga duit. Mikiran naon deui Mang? Lemur urang teh jauh Jil. Kumaha atuh pan teu boga duit moal nya kudu leumpang mah. Alah, najan kudu leumpang oge ari geus puguh. Nu ditujuna mah teu naon-naon atuh Mang. Yang tibatan nu leumpangan di dieu. Bari teu boga tujuan mah mending balik we leumpang. Ya yuk atuh Jil atawa urang gegeloan we yuk. His. Gegeloan kumaha? Ayeuna urang leumpang tapi ka Cicaheum. Tah di dinya urang naek kana beus. Pasti dibawa. Biasana panumpang teh tara tuluy dipenta ongkos. Tapi sok di jalan mun geus jauh di terminal. Kakala dipenta ongkos, terus kumaha? Heueuh mun dipenta ongkos mah terang-terangan we teu boga duit kitu. Kumaha lamun diturunkeun? Nyakeun bae. Da lumayan geus kabawa saeutik-eutikeun diturunkeun di perjalanan mah. Moal kudu mayar. Komo lamun diturunkeunana di Cadas Pangeran misalna. Tangke naik deui ka nu sejen. Itu jeung kitu we urang gegeloan we.
malamun gitu si bujil ngahuleng kumanehna can pati kaharti tapi da eueuh jalan sejen niwati kitu. Akhir namanya tujuan karena tekad Mang Dasma. Kegeloannya Mang. Nyayu atulah. Emalna si bujil haget naker. Geus kitu mah bral miang. Laleumpang mapai trotoar najan panas najan lungse. Ayeuna mangeureuyeun we da geus boga kapastian. Yendek balik ka lembur matuhna. Kirawan Ciasar tapi ka terminal Cicaheum. Demikir 2 kali da geus asa karancana teh acrak tumpakan beus anu keur ngetem diukna milih di tukang. Tekung silila beus teh maju kenek jeung konektur masih keneh gogorowokan bon cenah. Maksudna mah meureun Cirebon. Kitu nate bari nangtung di lawang. Leungeunna ulang-ulangan beus terus maju lalaunan. Sabab jalana macet tapi geus ngaliwatan Sukamiskin mimiti Gancang. Jalan teh rada lowong ukur ngarandag sakali-kalieun. Tungtungna dius maju tarik. Mang Dasma jeung si bujil geus teu geunah cicing. Gawena rutret ka hareup ka gigir nempoan konektur. Jeung hayang nyaho deh geus tapi ka mana ayeuna. Kabeneranna teh konektur ngarcisna ti hareup heula. Ari si bujil jeung Mang Dasma aya di tukang. Atuh lila rek ditarik karcisna teh. Beus kalah beuki tarik majuna lumayan geus tapi ka ujung berung. Konektur lelengan aker bangun tenang ngarcisna teh. Barang geus kaliwat ujung berung kakara konektur tapi ka Mang Dasma jeung si bujil teu ngomong. Da geus nyarahweun sajen oge. Cukup ku namprakeun dampaleungeun nu kenca nyekel karcis jeung duit satumpuk. Jang, ngiring we duit ka Cileunyi jang nya, Mang teh teu gaduh artos yeuh. Cek Mang Dasma terang-terangan. Atuh ngagebeg dah konektur teh sabab kakara manggih anu kitu. Naon Mang? Tong naik atuh ari teu buka duit mah. Konektur da muncar ngamakeun. Ih jang, mah teu teu boga duit ari balik perlu. Mang teh katalang sara puguh manggih tunggara. Cek Mang Dasma ngalengis pikarunyaeun. Ngahaja ngulur-ngulur waktu. Sabab bisa buat gitu teh mobil mah terus maju tarik. Kira aku teh buka duit pisan. Nu bener. Pan kuring teh usai teh. Terus jang teu gaduh artos. Panumpang sejen ting laliuk aya nu hare-hare. Aya nu bangun karunya. Ngandek Mang mayarakeun teu boga duit meureun aya oge anu api-api teu ngadenge. Malah makalah pepeureuman. Mang Dasma jeung si bujil pilih genti nemalan. Tapi najan basana rupa-rupa ge maksudna mah sarua bae. Ngulur-ngulur waktu bari ngolo ka konektur sedengkeun beus mah terus mangprung tarik. Teu kanyahoan geus tapi manten ka Cipadung. Konektur amok meureun asa dilalece. Kero ngagorowok. Kiri! Cek konektur deh cekit bus teh direm rageureun tapi ka dieu Mang sok turun. Konektur rada ketus atuh Mang Dasma jeung si bujil teu bisa magar kumaha. Heudati samemehna oge geus kajudi pasti dititah turun. Duanana buru-buru turun. Paroman alum bangun sedih tapi hatena mah surak. Jirut duanana nincak lemah gerung beus ngagerung. Terus maju deui. Konektur kukulutus bari bangkenu. Mang Dasma jeung si bujil silih reret. Hehehe, lumayan Jil. Geus rek tepi ka Cibiru. Yuah lempang we bari ngadaguan burit. Cek Mang Dasma bari ngarengkah
ngajak neruskeun perjalanan. Nah make lempang urang megat deui we lah. Carana kawas tadi. Keun bae dicarekan mah. Asa ulah dicabok we, yulah. Bari lempang megatna ngorot-ngorot. Nya ayo atuh. Bral. Duanana lempang kalayan tenang. Bari ngalieukan ka tukang susuganan aya beus. Rada alat eueuh nu ngaliwat rajieun aya nu geus pinu. Tapi akhirna mah lar aya beus. Mang Dasma dipegat rageureun. Ditatanya teu mikir heula. Celak duanana unggah. Dius beus teh maju deui. Ngan hanyaka teu bisa diuk. Da beusna geus pinu. Konektur dihareup Mang Dasma jeung si Bujil di tukang. Konektur teu buru-buru menta karcis. Hese ngaliwatna da panumpang nu nangtung teh mani pasedek-sedek. Lumayan deui bae beus lumpat tarik Mang Dasma jeung si Bujil can dipenta ongkosna. Duanana silih leret bari nyerenge bunga. Tapi kamana ieu Mang? Teuing atuh ke di mana ieu teh nya? Geus Cileunyi atawa acan ieu? Mang Dasma kalah malik nanya terus melong keluar. Teu apaleun teh geus tepi ka mana. Ngan acan ari tepi ka Cileunyi mah saeutik deui. Barang geus rek tepi ka simpangan anu ka Garut, jebul teh konektur langsung nanya ka Mang Dasma. Kemana Mang? Bari nampan menta ongkosna. Mang Dasma ngajawab galayan tenang, teu jiga-jiga anu teu boga duit. Bade ka Sumedang, Jang. Sumedang? Salah atuh, ieu mah jurusan Tasik. Na teu alak ilik atuh. Cika Konektur teu tulus menta ongkosna. Ih, da teu terang kumaha tuh. Mang Dasma ge bingung. Sok sieun kabawa ka Tasik meureun bakal leuwih jauh. Heuk, tingali heula atuh. Geus we di dieu, turun. Kiri. Konektur ngagorowok bari nakolan pamuntangan ku duit receh. Beus ngenoran majuna akhirna regeureun palebah simpangan pisan. Mang Dasma jeung si Bujil buru-buru turun. Katenyo bangun anu leuwas ari hate mah puguh bunga. Dius beus teh maju deui. Cakakak luanana seuri. Lumayan ye euy, lumayan geus tepi ka Cileunyi euy. Alah, aya kumen cerang otak make jeung api-api. Urang teh jadi eta memang beus teh ka jurusan Tasik euy. Lumayan nepi ka dieu ieu. Cek Mang Dasma tuluy lempang deui dituturkeun ku si Bujil. Kebenarannya ieu mah teu kudu dicarekan. Hidang sorangan konektur teh. Tapi ka mana teh Mang? Lumayan Cileunyi ieu teh. Ayo lempang deui yuk. Duanana lalempang kalayan tenang bari jeung marah mai. Lumayan geus tepi ka Cileunyi mah. Dina lempangna ge moal jauh teuing ka Wasti Bandung. Kaayaan beuki burit. Panon poe geus tunggang gunung di wetan rada angkeub. Mega hideung meuning ngadingding. Tapi Mang Dasma jeung si Bujil terus lempang geus tepi ka Tugu Wates. Keur lempang kitu. Ujug-ujug reg aya beus eureun gigireunana. Aya nu turun saurang Mang Dasma jeung si Bujil rikat naek. Teu aya nu halangan. Dasar area ge nyangkana panumpang biasa, cara nu sejen. Naikna ti hareup ayeuna mah. Adi konektur kabeneran aya di tukang. Atuh kawas tadi deui wae teu buru-buru ditagih ongkosna. Jongjon we nangtung deukeut lawang. Lila teu aya anu ngadeuketan jigana mah konektur teh can nyahoeun yen aya panumpang anyar. Barang tepi ke Tanjung Sari konektur ngadeuketan. Langsung nanya, "Kemana Mang?" Bari namprakeun leungeun. Cep geuning. Geuning di dieu ngadamel teh Cep tos lami. Cek Mang Dasma kalah malik nanya bari nyerenge.
pas kanu geus wawuh atuh konektur teh kerung leungeunna ditarik deui. Muhun Mang, tos 2 tahun. Cek konektur terus melaong ka Mang Dasma anu sikapna bangun anu bunga asa papanggih jeung dulur. Alah nuhun Cep ah, mugi-mugi we sing aya dina kalancaran. Untung Cep mah kenging pada melanteh sae seueur hasilna kasebat senang sakieu mah. Pan si Tata manganggur we duwi gaena oge teu bisa pisan usaha. Cik atuh ajak pun anak Cep. Cek Mang Dasma ngomongna teu asa-asa. Heuh kawas anu geus loma we. Atuh konektur teh kerung semu bingung. Tapi teu burung nemalan. Punten sate Mang teh. Bari malaong. Sedengkeun beus mah terus maju jalan lowong. Atuh daluasa ngajalankeun teh. Kuat ka ngagerung sarta beusna apang-apangan. Alah pilaku lali deui. Ieu teh pun emang pun Dasma. Kapungkur mah kantos sasarangan sareng encep teh. Pilaku ah mah emut-emut. Basa di Cirebon geuning. Ceuk Mang Dasma bari suraseuri. Amis budi. Si bujil mah olohok we sakapeung ngareret kaluar. Hayang nyaho geus tepi ka mana. Mang Dasma. Eta lalaki kerung deui wae waleh teu ingeteun. Kalah gek diuk luhureun mesin rek menta ongkos teh kawas nu poho jeung asa-asa. Sedengkeun Mang Dasma nyorocos we ngomong. Sagala dicaritakeun kawas nu bener-bener kungsi hirup babarengan. Tungtungna konektur teh ungut-ungutan. Rek nyebut teu wawuh teu tegaeun bisi Mang Dasma eraeun. Ngan geus bogaeun pamadegan, pasti Mang Dasma teh kasamaran kitu cek pikirna. Mitra kaum dangu, obrolan kapegat sakedeung. Lantaran di Cigenel aya nu turun. Geus kitu beus maju deui Mang Dasma, nuluykeun obrolanana sagala dicaritakeun. Tungtung nama tepi ka cadas pangeran. Konektur poho nagih ongkos, kalah terus ngawadul jeung Mang Dasma. Ari supir teu mirosea jongjon we ngajalankeun mobilna. Nya atuh akhirna jog-anjog ka Sumedang. Mang Dasma capeun balas ngobrol. Bari jeung Ratu Jajantung bisi. Konektur teh inget deui kana tugasna, mentaan ongkosna. Ngan berkah barang tepi ka pasar rek beus teh eureun. Lantaran didinya loba anu turun jeung loba anu rek naek. Konektur riweuheun tarurun jeung kenekna. Mang Dasma ngan sakilat ngajewang leungeun si bujil, gajleng turun terus seseleket leos init ngajauhan. Geus jauh tina beus cakakak deui wae Mang Dasma teh seuri. Beres jang, tepi ieu ka Sumedang. Nyaan ieu urang gegelwan. Hebat lah Mang. Ternyata Mang teh bisaan. Saha nu tadi teh Mang? Nyawa teuing teu wawuh-wawuh acan. Keun bae da moal tepung deui. Hehehe. Pan salamet teu menta ongkos. Hebat lah. Tapi kumaha? Kalamurit. Nah, make bingung. Geus peuting ya teh Mang. Duit teu boga. Jeung moal aya beus kalemur urang mah tuh. Alah. Nah, make bingung. Geus aya di dieu mah sarua we jeung sepi kalemur atuh. Ulah sieun hayu urang ka Tegal Karong sugan aya nu wawuh. Ajawa urang mega truk. Kumaha we carana mah? Nya kumaha Mang we lah. Nya hayu atuh Mang.
Harita teh geus liwat wanci Isa Mangdasma jeung si Bujil geus tepi ka Tegal Kalong. Didinya geus diisieun mobil geus carang ukur hiji-hijieun. Mangdasma jeung si Bujil dariuk di emper toko ngaruleng bangun bingung. Beuteung nu lapar beuki karasa, waktu beuki nyerelek, beuki peuting hawa teh tiis. Rada kasiksa di dieu mah, mobil langka rek nurutan kawas tadi teu bisa. Mobilna ge eueuh. Sakalina aya nu init mobil leutik nu panumpangna geus pinuh. Didedet eueuh rolongkrang. Meni kawas Pinang we dientep. Ngadagoan beuki lila beuki peuting, mobil kalah ka beuki langka. Aduh kumaha Mang? Sabar Jil, sabar. Cek Mangdasma bari terus lelempangan ngusir tunuh jeung tiris. Kira-kira setengah jam ti harita, barasat aya lampu mobil kadenge sorana ngagerung. Barang jo tetela truk majuna lalaunan, bangun berat teuing mawa naon. Regeureun hareupeun Mangdasma jeung si Bujil. Tah aya truk Jil, urang numpang ka dieu yeuh. Cek Mangdasma atau heunaker. Jurut kenek jeung supir tarurun ting koreleng ka pipireun truk, mariksa ban. Tayona aya gangguan, Mangdasma jeung si Bujil nyampeurkeun anabreh tetela. Ban tukang bitu hiji, nu hiji deui rada kempes. Ganti heula Ji, ganti. Paehan heula atuh, cek kenekna. Satuluyna eta kenek teh digawe sorangan. Disaksian ku Mangdasma jeung si Bujil. Mimitina mah ukur nenyokeun tapi lila-lila mah mantuan. Da teu tega nenyok kenek pak pikpek sorangan. Kenek bungaheun da puguh berat. Ban truk teh pan galede. Tapi kaberesna kenek nanya, "Amang nu jeung ngarona Mang?" "Sanes jang Mang teh bade ka Wado. Numawi megat mobil tita tadi teu aya wae manawi aya si piwalasna we di Ujang. Bade ngiring lah dugi ka Wado." Cek Mangdasma, teu wanian ngabohong di dieu mah milih wakca terang-terangan. "Oh rek ka Wado, ayo. Asal daek we pasasedek." "Mangga jang mangga sawios lah. Pasasedek oge." Kenek jeung supir silitanya tinggarneng. Atuh tungtung nama satuju rek mawa Mangdasma jeung si Bujil. Gerung mesin dihirupan, Mangdasma jeung si Bujil diajak naik diuk dihareup pasasedek. Da di luhur mah heurin ku barang. Akhirna Mangdasma jeung si Bujil teh manggih milih numpang kana truk barang nu tujuanana rek ka Malangbong. Kira wanci janari leutik tapi ka Wado. Gue kacida bungaheunana Mangdasma jeung si Bujil teh nganuhunkeun ge manis sababaraha kali. Gancangna carita, peuting eta keneh leumpang ngajugjug ka lembur karang hideung. Brai beurang tepi kanu disungsi, cunuk kanu dijugjug anyog ka lemurna. Mangdasma muru ka imahna, si Bujil nya kitu keneh. Barang jog anyog ka pakarangan kasampak teh nyi oneh keur sasapu di buruan. Lagi si Bujil teh eureun, paroman alum awak lungse beungeutna sepa. Aneh. Pokna, "Ih, Kang Bujil geuning geus balik deui, jeung deui." Nyi oneh teu kebat nyaritana. Lung sapu nyere teh dipiceun. Terus ngadeuketan ka salakina nu ngajanteng deukeut golodog. "Kunaon Kang? Akang teh kunaon?" "Cilaka oneh, cilaka," cek si Bujil. Gek diuk dina tungtung golodog napas rarenghap ranyug. Sukuna lungse. "Paingan peuting tadi kuring ngimpi dina itungan teh Akang asuruk-asurukan di kebon eueuh. Dibaberik seuneu hurung. Nah ayeuna bet ieu jadina aya naon atuh Kang? Aya naon deui?"
Nyi oneh ka Cidarewaseunana. Neng, akang teh lapar ieu teh. Hayu atuh ka jero. Da sangu mah geus asak tapi can aya deungeunna. Cek Nyi oneh terus nuyun salakina dibawa ka jero imah. Si bujil nurut bus ka jero gek diuk dina deukeut lawang kapawon. Awakna beuki karasa leuleus lungse taya tangan pangawasa. Tapi hatena geus teteg sabab geus aya deui di imahna geus kumpul jeung kulawarga. Nyi oneh gesat-gesut nyayagikeun sangu keur salaki anu pangeulana disodorkeun teh cin teh panas. Terus sangu jeung sambal goang. Lalabna teh bonteng atah sesa kamari. Kang, mun daek sabar abdi rek meuli heula kerupuknya. Ah, teu kudu oneh. Sakieu ge cukup. Cek si bujil tuluy ngumah heula leungeun. Geus kitu celebek dahar mani cacamuilan. Nyi oneh olohok hatena ngahelas. Nenyo salakina tepi ka kitu teh. Ret kana beungeut si bujil, ret kana pakeanana ditelek-telek bet mata kuatir. Nyi oneh ngupat dina hatena. Aneh, naon anu geus tumiba ka diri Kang Bujil. Nah, bet kawas tukang baramaen be, aya-aya bae naon atuh nu kajadian. Kitu cek hatena tapi eueuh anu ngajawab. Sedengkeun ari si bujil geus teu mikirkeun naon-naon. Nu pangheulana dibutuhkeun teh eusi beuteung atuh meningali meddaharna teh bakat ku lapar. Geus wareg kakara eureun silana dirobah jadi sila tutug. Kop kana gelas regot nginum eureuleu teurab. Alhamdulillahirabbil alamin. Caang deui panon teh oneh. Dunya asa ngalagaan umur asa manyangan deui ieu. Ih, ulah nyar-nyar pikareuwaseun atuh Akang. Kunaon atuh Akang teh? Nah tapi ka kieu. Oneh, paingan cek omong kolot hujan ge aya raatna, jalan ge teu lempeng kabeh. Jigana ieu maksud kolot teh. Nah kumaha kitu Kang? Sabada bebas tina tahanan polisi gogoda jeung dodoja teh. Ujian anu berat. Datang deui. Usaha Akang hancur teu kapuluk pisan teu nyesal huut-huutna acan mun parete mah. Tempatna ge geus bersih taya wawangunan hiji-hiji acan taya tihang, taya bilik bersih. Meni lenang. Meni lening teu aya naon-naon. Anak buah Akang nu aya puluna eueuh. Baju-bajuna acan. Kabeh bubar teuing ka mana losna teh? Nya kunaon atuh? Jigana sabot Akang di dieu eta tempat dibongkar ku pamarentah. Sabab memang lain tanah milik atuh. Tapi tanah pamarentah eta mah. Akang jeung Mang Dasma teu mangga pulia. Teu bisa naon-naon we. Hiwati sabar narima kana kadar anu tumiba. Nyi oneh ngahuleng miraga meneng. Asa dina pangimpian ngadenge beja kitu teh. Geus kasawang bakal ngarumas deui bae. Hirup teu boga usaha. Akang teu cicingeun sami ngulilanan yang anak buah. Maksudnya hayang ngawangun deui nu geus runtuh. Nuluykeun deui usaha anu geus hancur. Tapi kota Bandung teh lega oneh. Hese neangan jelema teh da puguh teu kanyahoan padumukanana. Nya akhirna Akang teh ngalaman sangsara. Teu beda jeung galanangan deui we dahar sakapangihna. Sare di mana dugna tak kieu buktina ieu. Cek si bujil deui. Nyi oneh teu nemalan. Cipanon mimiti bijil mimiti namah ngemeng herang. Ari ngiceup berbei bijil ngalemereh mapai pipi. Nyi oneh sedih jeung nalangsa. Seungah nyang hareupan mangsa nu bakal datang. Teuing kumaha jadina mun salaki teu usaha deui. Oneh. Ulah ceurik ulah sedih Akang boga keneh leungeun. Boga keneh suku boga keneh akal jeung pikiran. Lajan sedih jeung
nalangsa oge pikiran akang teh sehat kene geus teu kudu dicengjerikan teu kudu sedih geus cek si Bujil sumudu mareuda kagagas nenyo pamajikanana cari nakdak teh tapi Nyi One kalah beuki sedih nu tadina ukur cari nakdak teh akhirna mah bedah gawawak cerik bangun anu kanyerian gue si Bujil teh reuaseun pamajikanana diburu diusapan buukna si Bujil teu ngomong manehna ge kalah kabawakeun ceurik cipanon ngemeng hate ngarakacak bet nalangsa kabina-bina tapi eta ceurik teh ceurik anu paling nikmatna ceurik dina kaayaan keur katunggaraan kocapkeun Maineung harita terek kacai ngelek boboko diusi boled rek di kumah jalan tepung jeung Nyi Suhamah ujug-ujug hari weus-weus ngabejaan yang Mang Dasma geus datang tapi napi kareuwaseun atuh Maineung ge reuwas ras ka anakna nu aya di Bandung jeung saha balikna Jang Dasma teh Nyai nya jeung si Bujil tangtun oge pan nyobat lin jeung si Bujil kumaha kayaanana sarua pikarunyaeun kalotor darekil menirudin teh Maineung ngahulang asa teu pati percaya ngadenge beja kitu teh tapi teu lila mikir terus we leumpang deui ngan tuluy kacai beda penasaran terus mengkol sama anakna barang jog anyog ti pipir keneh ge geus kadenge anakna ngading diut ceurik bangun anu kanyerian puguh Maineung teh beuki reuaseun atuh aneh kunaon eta teh ngahariwangkeun makanya ngading diut sagala rupa nah bari bus ka pawon barang gok Nyi One keur ceurik digugulung ku si Bujil salakina Maineung colohok bengong asa teu percaya nenyo minantuna dina kaayaan kitu teh mak nuhun enggal sumping mak cek si Bujil sumudaruda ieu teh aya naon atuh Bujil Maineung ngadeuketan dek diuk gigireun si Bujil aya kasedih aya kasusah aya katunggaraan mak Horeng ari nunungguan nah kona panon digana mage moal kuat narima ieu beja teh buktina teh si One oge ngading diut ceurik bangun anu kanyerian naon atuh naon jadi sababna kuring geus teu boga pagawean mah usaha teh bangkrut mah nya terus kumaha nah eta awak ketika ngarudin gitu Bujil ini kalotor kitu mata katalangsara di Bandung mah Maineung tepika gogodeg terus ngadeuketan ka Nyi One anu ceurikna rada ngurangan rada kaupahan ngadenge indungna datang majung cengkat beri nyusutan cipan Maineung terus ngupahan ngalalemu hate anakna supaya tumarima kana kadar sabar tawakal dina nampa cocoba tinu Maha Kawasa si Bujil mundur nyarane kana bilik bari ngabandungan kolotna anu keur mepelingan Nyi One nya akhirna mah Nyi One sadar tentang ingin setara kapalang nada jate karek gereng se sarupa ayeuna kalages jol deui lihat pangamatan anu geus kone ieu
dengekeun urang mah manusia ngan dibere wawanan pikeun ikhtiar matakeun akal tareka hasil jeung henteu nama eta ditangtukeun ku Pangeran anu Maha Kawasa. Tapi nah bet kakuring deui jeung Kakang Bujil. Sok aral sing sabar Nyai gelis sing sabar. Aneh teu ngomong deui. Si Bujil kalah ngahulang sedengkeun maineung terus ngageleunut mamatahan. Ngalalemu hate Nyi Oneh. Kitu kaayaan Nyi Oneh jeung si Bujil. Keur meujeunna meunang cocoba ti Pangeran. Kapaksa si Bujil teh cicing deui di lemur. Ngaligeuh teu boga gawe. Itu deui Mang Dasma kawas anu rintas pangharepan. Unggal poe teh ukur ngahulang mikiran nasib nu keur tumiba ka dirina. Anyaran mah urang lembur karang hideung teh sok loba anu nanyakeun cenah Mang Dasma jeung si Bujil teh araya bae di lemur deui geuning. Tapi lila-lila mah paroho sibuk mikirkeun hirupna masing-masing. Kitu deui Mang Dasma jeung si Bujil anyar-anyar mah cicing di lemur teh asa era dumeh geus biasa hirup di kota. Saban balik mawa duit bari rebo ku babawaan. Tapi lila-lila mah sadar deui yen sarerea ge kudu narima kana naon-naon nu geus kajadian. Nya akhirna duanana ge biasa deui betah tumanina da memang dilemah caina pribadi. Tapi pikeun Nyi Oneh mah sabalikna anyar-anyar mah tarasilah kalau baca cerita tapi rai taya robah kehidupan teh puguh makalah nambahan Bang Balu nambahan kasusah ari dahar kudu ari salaki teu usaha kapaksa jualan geus aya mimitina mah ukur rupa barang anu teu sabaraha ajena kayak sampi baju atawa piring lila-lila mah orot nu geus aya teh eueuh deui Nyi Oneh geus mimiti ngarasula mineng amek-amekan teu pugu kasalaki mulang mari baeud bangkeun dagang tutut geus teu aneh malah si Bujil ge geus apal deui unggal poe ngadeun ucing baeud. Si Bujil teh geus dianggap sepi deui wae ku Nyi Oneh teh. Kocap dina hiji mangsa Nyi Oneh geus beak kapanasaran geus teu nyesa kasabaranana. Pok ngomong ka salakina nu keur nangkep tuur ditepas. Ya Bujil, namanya eueuh teuing kahayang piraku hirup terek nangkep tuur wae ieu teh. Cik atuh sing aya hoja. Ceuk Nyi Oneh geus eueuh basa. Kasalaki teh kawas kabujangna. Bet kawas anu balikan deui lalakon teh. Aneh teh ngomong jeung saha eta teh. Bujil ngadilak ceulina. Hayam panas. Kalah nanyakeun jeung maneh deuleu. Pan eueuh di nu sajen di dieu teh iwati maneh. Piraku kami rek ngomong jeung Janela. Cager. Bari tutunjuk. Panona malotot. Ta eta nu ditanyakeun ku kami teh. Nah ngomong jeung Janela atawa jeung kami mun ngomong jeung Janela mah pantes.
janek nyebut sia nyebut anjing babi ge. Tapi ari jeung kami mah cik atuh. Sing aya bahasa saeutik mah. Pan goreng-goreng kami teh salaki maneh. Teh jauh heunyeun batur. Teh salaki teh papa, papap, papih, Pipah sakalian sia. Ya bujil. Kami teh keur amek deuleu. Piraku teu ngati moanya keur ngamek kudu leuleuy. Kawas ngomong jeung anu gering. Teu bisa deuleu. Ngeunah kieu. Hayo. Sing aya hojah. Aduh. Be. Geus teu waras deui maneh teh oneh. Ngomong naon sayanana betek kitu. Si Bujil heraneun ngadenge omongan pamajikanana. Bujil. Urang teh rumah tangga geus lila geus meujeunna aya kamajuan. Piraku rek kieu wae ayeuna can boga anak. Kumaha lamun geus boga anak nah rek di parabku hasil ngahuleng. Cik atuh usaha. Mitra kaum dangu si Bujil ngarti ayeuna mah. Pangna pamajikanana amek-amekan teh. Pedah manehna henteu usaha. Tina amek jadi sedih jeung nalangsa. Da memang rumasa manehna teh teu aya hojah pisan. Jawab sia Bujil. Rek usaha atawa moal? Ya rek atuh oneh. Tapi cik atuh ulah bari amak-amakan da akang ge lain teu mikirkeun ieu teh. Tapi kumaha atuh carana da geus bengkak geus taat akang teh geus taat. Kudu kumaha? Ya. Gunakeun akal jeung pikiran piraku ari di kota bisa. Ari di dieu teu bisa. Da ulah dipake ngahulang wae. Kudu bari mikir. Tatanya kanu bisa. Oneh. Cik tenang. Sok urang badangi nu daria ulah dicampuran ku nafsu jeung amarah. Sabab amarah mah teu matak ngarengsekeun pasoalan. Nya da kami ge nyaho. Anu bisa ngarengsekeun pasoalan mah iwal di pagadean. Sok. Rek kumaha, Cik? Ya. Akang ge geus mikir. Rek diajar dagang tapi dagang teh kudu make modal. Sadengkeun duit teu boga. Tah kieu ayeuna mah. Kumaha lamun kongkorong maneh jual heula. Engke mun geus hasil tina dagang ku akang digantian. Tina leuwih gede. Sugan segede rantai motor. Cek si Bujil dari anaker. Ngolo ka pamajikanana supaya masrahkeun perhiasanana. Naon? Dedengean teh kudu ngajual kongkorong. Heeh. Rek iraha bogana atuh ari nu aya di jualan mah ieu. Rek iraha bogana. Make jeung hayang ngajual kongkorong. Aya kadua ditambahan. Ieu mah kalah karek diruksak. Nanaonan? Ya oneh punya tujuan. Kalah muncereng. Oneh. Dengekeun. Harta teh tatalang raga. Moal aya gunana najan gede kongkorong oge. Ari teu dahar mah. Sabab emas mah moal bisa dikejo, moal bisa digayem, moal bisa dibubur. Moal beunang di dahar. Matak seueuh kana beuteung. Matak jual heula keur modal. Aya kamajuan. Ah moal. Teuing kami mah moal usaha. Bujil. Nah eueuh jalan sejen. Aneh beuki amek panana malotot. Aneh. Ya, dengekeun. Kaulangan hayang ngeunah ngawungkul. Naon-naon ge kudu babarengan. Dan ai babarengan sok ngeunah geuning. Sapapait sama manis da kami ge yeuh mun pareng boga rejeki. Moal keur saha deui malah apa nu geus aya ge meunang kami.
Nyi oneh ngahula. Aneh na mikir rada lila teu ngomong ari si bujil terus ngadesek. Menta supaya pamajikanana daekeun masrahkeun perhiasan. Keur pimodaleun. Ya lila-lila mah teu burung sadar. Mun geus aya modal, usaha naon atuh? Rek diajar dagang deui. Asana moal gagal ayeuna mah sabab geus boga pengalaman di kota. Mulai basa katipu moal beunang dibobodo pasti hasil. Jigana eueuh deui jalan iwati kudu dagang. Nya teu naon-naon jeung bae rek dijual mah. Tapi ulah waka kabeh. Kongkorong we wungkul. Syukur ari kitu mah. Sukan urang bareng kadayeuh urang jual eta kongkorong. Kumaneh we ngajualna mah. Ngarah langsung kasakian kumaneh. Nah jadi sabaraha duitna, nah sabaraha gram. Hayu urang bareng. Nya hayu atuh. Cager. Wah, Indra. Hanya ka kepejeng nenglong. Dugi ka dieu heula ah. Hapunten samuday kalepatan insyaallah enjing teu pangdang deui. Atur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.